Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah. Ayeuna patepang deui sareng ibu guru bahasa Sunda. Sateu acan diajar, hayu urang sasarengan maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dinten ayeuna urang bade diajar sisindiran. Sisindiran nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda. Upama dina sastra Indonesia mah sisindiran teh sarupa jeung pantun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sisindiran. Sisindiran yaitu salah satu karya sastra Sunda. Dalam sastra Indonesia, sisindiran sama seperti pantun. Nah, kumaha? Ayeuna tos terang kan naon anu dimaksud sisindiran teh? Nah, sekarang sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan sisindiran? Ayeuna pek kuhideep baca jeung regepkeun sisindiran nu aya di halaman 34. Sekarang silahkan kalian baca dan pahami sisindiran yang ada di halaman 34. Lamun tos dibaca jeung diregepkeun sisindiran nu aya di halaman 34, ayeuna kerjakeun anu aya di halaman 35 jeung 36. Kalau sudah dibaca dan dipahami sisindiran halaman 34, sekarang kerjakan tugas halaman 35 dan 36. Tugasna difoto jeung dikirimkeun ka guru bahasa Sundana masing-masing. Dicekapkeun sakieu pengajaran dinten ayeuna. Dicukupkan sekian pembelajaran hari ini. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.